Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak sadayana, kumaha daramang. Mudah-mudahan hidup sadayana dina keayaan sehat walafiat, sarta tetap semangat sanajan hidup masih kedah diajar online. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Resna ti SDN 2 Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Dinten ieu Ibu bade masihan piwuruh basa Sunda anu masih dina pangajaran hiji, temana mikanya sasatoan jeung tutuwuhan. Sateu acan diajar, hayu urang ngaduah heula supados pangajaran dinten ieu dipasih kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala sareng ilmu anu ku hidup kenging tina pangajaran dinten ieu tiasa manfaat. Adoa ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kangge kompetensi dasar basa Sunda dinten ieu masih sami sapertos pertemuan satu acana. Nyaeta dina kada titik hiji sareng 4.1. Tujuan pembelajaranna, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat menggunakan kata berawalan di dan kata depan di dengan tepat. Materi anu bade didugikeun dinten ieu nyaeta hiji rarangkeun hareup di sareng cara ngalarapkeunna kana kalimah, nu kadua kecap pangantet di sareng cara ngalarapkeunna kana kalimah. Hayu cuang dikawitan diajar basa Sundana. Perhatoskeun nya ku hidup sadayana. Nu kahiji nyaeta ngeunaan rarangkeun hareup di. Aya nu terang teu naon sih rarangkeun hareup teh? Rarangkeun hareup teh nyaeta rarangkeun anu napel atawa diwuwuhkeun dina awal kecap. Ku kituna rarangkeun hareup sok disebut awalan. Samentara rarangkeun hareup di nyaeta gunana pikeun ngawangun kecap pagawean. Nulisna kudu dihijikeun jeung kecap anu dituturkeunana. Perhatoskeun contoh cara ngalarapkeun rarangkeun hareup di dina kecap. Tingali aya kecap asal bawa. Nah, ieu ditambihan rarangkeun hareup di. Janten ditulisna teh dihijikeun dibawa, teu kenging dipisahkeun tapi kedah dihijikeun. Contoh salajengna nyaeta kecap asalna jual, ditambihan rarangkeun hareup di jadi dijual. Nu salajengna contoh kecap asalna tulis, ditambihan rarangkeun hareup di jadi ditulis. Teras kecap asalna injem, ditambihan rarangkeun hareup di jadi diinjem. Contoh anu terakhir nyaeta kecap asalna baju, ditambihan rarangkeun hareup di jadi dibaju. Sapertos kitunya barudak contohna. Ayeuna urang cuang larapkeun kecap-kecap anu atos di rarangkenan hareup di tadi kana kalimah. Perhatoskeun nya contona. Tadi aya kecap bawa ditambihan rarangkeun hareup di jadi dibawa. Pami dilarapkeun kana kalimah sapertos kieu. Mida dibawa piknik ku Mang Dadi. Contoh anu kadua, tadi kecap jual ditambihan rarangkeun hareup di jadi dijual. Kami dilarapkeun kana kalimah
motor Mang Asep nu baheula geus dijual. Materi anu salajengna nyaeta ngeunaan kecap pangantet di. Naon sih anu dimaksud kecap pangantet teh? Kecap pangantet nyaeta kecap anu pikeun ngantetkeun caritaan kana katerangan. Biasana aya samemeh kecap barang. Kecap pangantet teh sok disebut oge kata depan pami dina bahasa Indonesia. Kecap pangantet di teh gunana pikeun nuduhkeun tempat ayana atawa tempat cicing. Cara nuliskeunana dipisahkeun jeung kecap anu dituturkeunana. Benten sareng rarangken hareup di. Pami rarangken hareup di mah kedah dihijikeun cara nuliskeunana. Pami kecap pangantet mah kedah dipisahkeun. Perhatoskeun contoh ngalarapkeun kecap pangantet di kana kecap-kecap ieu. Contona imah ditambihan kecap pangantet di janten di imah. Teras sisi ditambihan kecap pangantet di janten we di sisi. Banjar ditambihan kecap pangantet di janten di Banjar. Aya kecap sakola ditambihan kecap pangantet di janten di sakola. Teras pasar ditambihan kecap pangantet di janten di pasar. Nah, sapertos kitunya contoh nyeratkeun kecap pangantet di kedah dipisahkeun sareng kecap anu dituturkeunana. Pami rarangken hareup di mah tadi kedah dihijikeun. Ayeuna urang diajar ngalarapkeun kecap-kecap anu tos dipasihan kecap pangantet di tadi kana kalimah. Sapertos kieu contona. Tadi aya kecap di imah. Contoh kalimahna, Opi keur kerja kelompok di imah mida. Berarti ieu teh nunjukkeun tempat di mana Opi keur kerja kelompok. Nyaeta di imah mida. Nu kadua, contoh nyaeta di sisi. Pami kana kalimahkeun janten imah mida di sisi sakola. Sapertos kitunya contohna supados hidup langkung ngartos ayeuna pek cobian ku hidup larapkeun rarangken hareup di sareng kecap pangantet di kana kecap-kecap dina soal teras larapkeun kana kalimah-kalimah ieu. Diserat dina buku catatan basa Sunda nya. Panginten cekap sakitu heula piwuruk basa Sunda kangge dinten ieu. Wilujeng diajarnya barudak sadayana. Ngihilap jagi kesehatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.